Halo, halo kawan-kawanku sekalian. Alhamdulillah syukur saya sekarang dapat lagi bahan buat inspiratif saya. Ini cau ya. Iya nah cau. Cau tuhnya cau teh. Aya sampai pada tahapan cu. Di 2, 3, 4, 5, kadang-kadang genep. Dia nu aya di dinya. Cau teh cu memberikan petunjuk pikeun jelema anu daek tapakur. Naon cenah? Cau teh jabarkeun heula. Kadang-kadang cau bisa nyadarkeun diri ka umat manusia. Lamun daek dikaji, diguar sering dianalisa. Kudu kuar lisa teh ya. Cau jabarkeun cenah cara anak aya una urang. Jadi cau teh cara ayana urang. Naon cenah cara ayana urang? Cau mah can siapa lamun can ngaluarkeun kahadean. Naon kahadeanana? Cau mah lamun geus ngaluarkeun buah, geus ngaluarkeun nu kieu, nah nya kira manfaat. Iya. Dituar teh geus tara jadi deui nya. Iya, nya. Itu cau. Jadi puas jiwa antayan begitu hidup teh mana teh ngaluarkeun kahadean, ninggalkeun kemanfaatan. Ninggalkeun jasana ya. Nah, ninggalkeun jasa. Urang kan lamun bisa teh kitu mameh maot teh urang kudu bisa ngaluarkeun heula kahadean. Cau. Ngan cau sanajan bibitna alus indung bapana hade. Aya wae anakna anu goreng. Teralus kabehnya. Tara, da hukum alam teh. Mau bisa dipaksakeun. Cau cara ayana urang. Pai inung bapana dituluykeun ku anakna. Inung bapana ara halus kadang-kadang anakna aya wae nu goreng. Maksudna keur nyeukeutan anu hade nu goreng teh. Tong aneh lamun anu goreng di keluarga. Mulus kabeh teh. Moal mulus kabeh sok. Rata-rata satu keluarga teh sama sebab hirup hiji tapi rupa-rupa. Gitu. Sanjana saturunan kan rupa-rupa ka anakna mah. Cau cara ayana urang, cau bisa nyadarkeun diri. Yang pepeling hirupnya. Pepeling hirup. Jadi lamun memeh mau teh urang kudu bisa ngaluarkeun heula kahadean. Sok cau lamun can buahan dituar jadi deui nya. Jadi Can bijil nu kieu cau tah can bijil nu kieu tangkalna dituar jadi deui. Tapi lamun geus bijil buah seperti kitu angeusan manehna puas. Ninggalkeun kahadean. Tah urangnya kitu. Jadi inspirasi urang teh mun bisa teh seperti kitu memeh paeh teh memeh maot kudu bisa ngaluarkeun kahadean. Gitu. jangan nuluykeun perjuangannya. Terus dituluykeun ku anakna. Ya. Iya. Rata-rata jelema ge manusia ge kan ke sanajan cau badag buahna, sanajan oneng, kasep, geulis, gede gaji, hartana beunghar, dicokot jeroanana, dibuang ka jariannya. Iya. Cakang cau ge lamun geus didahar, Picen. dicokot jeroanana pan dibuang ka jariannya. Tara dilihat deui si picen. Tah manusia ge kitu naon rek dadigungkeun. Geus pae mah ngare dikubur. Naon nu rek adigungkeun diagulkeun geuning anu geus dicanak jeroanana mah rata-rata dibuang ka jarian jika cakang cau rata-ratanya. Dicokot jeroanana dibuang ka jarian. Iya. Ya, tak gitu. Jadi orang sadar, oh, cau teh geuning alam teh bisa jadi petunjuk pikir nyadarkeun diri. Sadar diri mah mahal atuh. Iya. Konglomerat oke kadang-kadang teh kapeser. Ya, Iya. so lenyepan. Sadar diri mahal tapi murah. Jelema anu loba makanan jasmanina teu berimbang teu balan jeung makanan rohani saraka hirupna. Wah, bakal lebih. Bakal saraka. Jadi kuduna teh makanan jasmani dimakan, Rohani. makanan rohani oke dimakan. Dan sapalihna teh acan apal makanan rohani. Makanan rohani yang paling bergizi, yang paling bagus adalah eling, yaitu dikulo. Selalu dikir ya Bang ya. Nah gitu. Jadi sarana jeung baju jelema sarana dina kolbun salim teh kolbuna selamat keluar lagi bakal selamat. Yakin. Begitulah kira-kira. Ya, maafkan saya ini mengeluarkan
penemuan inspiratif saya. Salam hormat rekan. Assalamualaikum.